Ku aing dihaja-haja diberi bujur, menteri hakan ku aneh nih. Rupa-rupa aing kieu kieu. Sana kan. Eta mah anu sepuh mah abi. Pajaro dititna eta kadena. Bageur eta mah. Abi mah ku eta mah. Kemudian Satu persembahan berikutnya dari Gandrung Gumiwang kali ini ada Keong Racun DK Boy. Bisikan juga penari karunya. Iya, mari penggemar joget silakan gabung dengan kami. Tentunya kebersamaan ini adalah hiburan untuk semua warga masyarakat Desa Pamuh Bulan dalam rangka ulang tahun yang ke-12. 12. Mana teh yang lagu kemaru bagong. Mana yang begituan? Hoi, lain gitu. Apa arti laguna? Apa? Coba campur jangan. Dasar kau keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau dorong diriku. Dasar kau keong racun, baru kenal sudah ngajak tidur. Semoga sembarang dunia kau amat ambil ayam kampung. Kau lambang kesucian, lembut hati penuh kasih pendirian. Satu lagu keong racun. eta mah di lebah putih siapa? Mana dia? Kumaha setan atuh bener ke lain kitu. Aing bisa teu. Setak. Lah cicing mana? Aing mah dirurur aing mah gaji dia bingung aing mah. Kenapa itu man manehna ngagawekeun urang? Manehna gawekeun deui. Aja. Siapa pencok lima kia? Abisnya kan banget Bencong cenah. Anu mana baca? Baji mana anu banci maksud Abah. Ieu mah. Lamun bencong 100 mulai ku aing kawin kabeh. Ayo, naon atuh ieu dari urang? Keong racun cenah neng. Bedaan ieu teh nyahoan? Karena keong racun. Bencong racun? Keong racun. Nyai mah ulah ngiluan bodohnya. Pinter nyai mah. Bodoh. Ulang luar ngapodor bagian Ayeuna. Ada orang apa?
Kudu atuh panjang teh jeung tahlilan mah. Dasar kau keong racun dari ngomong tak pada satu kau anggap aku ayam kamu kau layu kau anggap aku banci tungtunga pasti eta benar. Kau anggap aku banci. Sok coba kau anggap aku awewe. Kau anggap aku banci. Kapan saya sama kenging Jadi eta tong dituluikeun pas eta pas tungtungna. tong Hei, cina kitu tadi dasar kau keong racun dari kesayangan. Panas santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau saling diriku. Abdi mah muslimah, batang jadi kadinya. Hei, Hei, itu sedap. Kadinya deui eta mah bener. Lagu aku ganti tong lagu keong racun bahaya. Lagu dangdut. Lagu Magadir. Coba kumaha? Kasih dah. Coba sih dah. Bisa Lupa aing mah nya cinta. Geus nyindir geus madangdut. Coba Bang Kadir kumaha lagun apa tuh mimitinan? Santriwati. susu. Ada naon. Magadir. Magadir. Ya Jami Hala. Magadir. Bukan aku. Respon kedangan aku. Dia sing rada mikir, eta teh lagu naon? Eta lagu jahil. Magadir. Magadir ya kalbi ala. Aing teh memang pancuran. Aduh nyucut mana nyanyi teh. Oh wajar we da kuduna kieu eta teh nyaronoi saeutik. Aing mah dipake abdas we mah. Lain. Atuh di bawah bantuan ku aing sia. Hei, api mah main jombolongan. Lain tadi ayah dokter dihanap ke dokter. Aing di udak-udak nakes, nyaho teh nakes. Oh, nanya ho. Tenaga kesehatan. Majarkeun teh ojek teh divaksin. Aing unggal penting di ojek oge divaksin. Cairan al putih eta mah lebih higienis. Nah, pas vaksin naon teh teh? Aing vaksin di tengah aing. Gitu begitu. Geus 2 kali aing mah aya kartuna. Ayahnya. Aya sertifikat. Abi mah geus 17 kali divaksin mah. Kalau Loba teuing. vaksin tiap kali mah vaksin. Oh ya asli kan hajinya. Aduh. Aing sia mah bodor, Yasin bener eta mah sia teh. Lain. Berat gua agama abi mah. Ulah ngabodor serius gerah. Hah? Ulah ngabodor serius. Apa itu tadi bayar?